makanan sehari-hari. Nyaan. Si Zeus pangabeukina. Si Zeus. Coba sambal. Nah, teh. Tuh, coba ngetrek ya, Mak. MD versus anak 4G Mang Acek. Piraku anjing yang MD mah euy. MD keur tilas pokona. Tuas kamari ge pan. Tilas. Kasih balon ka tengah hapis dan ngali malasan ai kurukuk teh mah ya. Ngolor sorry sar bos dan karek diuk 2 jam acan. Bos Yang milu ruksak. Saya mah enggak, Bos. Misah. Sirana menang anjing. Ya ngolong tuh, Bos. Bawa ke tengah nih ge. Sedang rena di tengah. Di tengah gitu. Hah? Eta teh tengahna? Ya heueuh. Yuk angkat saya, Cik. Kumaha? Halus. Sok beugit. Tah, malian nempo halus pisan titik 0 teh ieu. Paker mah anjing MD tadi dia barsong kan aing di barsong. Pindah ya oleh bodoh sampai bisa ajaiban. Dah, Itu goreng-goreng na pego. hareup. Setengah kali itu atas teh. Ini sih. Di mana? Di Indomaret mana tuh? Itu meuli teh di eta di Tokma nuju promo aduh. Aya diskon. For sale anjing. 50% diskon. Di gudang. Biasa kalehker. Kalehkerna mah di pasar. Jaina keneh hapit mau Sok, jual we. kumaha tah? Sok lah salawe. Nah 50 deui ah. Jalan lagi asar urang. Sok. Ucapkeun. Oke, siap. Anjing goblok. Bubus tuh. Bubuk anjing. Anjing. MD bubuk, Bos. Woi. Kagak kolot nih. Nyampe anjing. Nyampe pisan basuh teuing. Basuh teuing. Pisan anjing. Mesin kocrak. Aslina. Tuh. Anjing. Batokna Jawa. Batokna Jawa. Ya. Jawa orang kana Jawa. Ini Andri dah, Bos Andri. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.